pertanyaanana rajaban keur kamari tahun kamari geus aya bebenangan encan ayeuna ulah cengar-cengiro dia lain mikir wajar kalau jenderal tasawuf mengkias di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz kedua lihimatihi walinari loba jalma anu okos nama ibadah tapi teu meunang jatah jaga di poe kiamat. Loba umat Kangjeng Rasulullah rajin datang ka majlis taklimna, rajin undangan di setiap acara siar Islam, entoh maulidan tah, entoh ayeuna rajaban tah, tapi jaga di akhirat teu aya jatah. Sebab teu aya bebenanganana lain mitnah jeung lain ngorek-ngorek kagorengan jeung kasalahan dulur jeung baraya jeung tatangga ieu mah arek ngorek panyakit supaya geus kadieu panyakitna engke diubaran cager urang salamet dunia akhirat. Ya Rabbal alamin. Coba urang tanya heula yeun geus aya bebenanganna encan Rajab tahun kamari isomerot teh salat Pak. Jawab jujur ku bapak-bapak, lamun teu jujur bapak-bapak di dieu pokona mah moal bisa itu saumur umur. Bapak-bapak aya keneh teu di dieu, loba keneh teu di dieu bapak-bapak anu sok kaberangan salat subuh. Mana ieu bebenangan Rajab kamari? Hayu ibu-ibu jawab jujur ya, aya keneh teu ibu-ibu ayeuna nu hadir nu can salat Isya? Mana bebenangan kamari? Mantawana ala salati ma'al jamaah qaballahu ta'ala bisna asara baliyah lamun ngagampangkeun kana salat ngalaurakeun kana waktu salat meninggalkeun salat berjamaah di awal waktu mah Allah bakal nurunkeun 12 balai di antarana 3 di alam dunia dicopot kaberkahan ku Gusti Allah. Ongkos ini teh kadengen tapi harewas aing kadengin ulah harewas ya mah. Aneh aing mah di dieu mah nya. Aduh aing. Mudah-mudahan salaki ibu sing jembal milik rezekimu. Ya Rabbal orang Islam ya heulanya nya sakaidai ibu amin atuh Bu. Mudah-mudahan salaki ibu sing jembal milik rezeki. Ai mafat sok serdih lamun bulan Rajab lamun geus usum maulidan usum rajaban loba ya bapak-bapak anu karuru jamikiran pamajikanana hutang baju seragam can kabayar. Mudah-mudahan sing dibengarkan ku Allah bengar-bengar rezekina gampang. Wa subhana rizqa malan wadaban subhanahu rahmah pantal zaul alamin wala togot amin lah. Amin. Naon sababna anu mantap kukulat didoakeun supaya loba duit barokah rezeki dipake bakal ibadah kana hirup di alam dunia mah kapan perlu duit. Betul apa tidak? Laras apa itu? Jaku Allah wae teu dilarang atuh. Sugan urang dilarang nyangan duit. Aya ayat 6.000, 600, 60, 6 ayat. Aya ayat hiji be ayat anu ngalarang urang nyangan duit. Itu ayat. Sugan bismillahirrahmanirrahim wala tamliku dunya wa hiya sadaqallahul azim. Allah. Nu aya ge pantasirul baik. Tinggal darul baik. Pantasirul fil abid tinggal. Jol aya kiai tukang ceramah atuh paneta sabab usaha meureun aya niatna ibadah karunya daripada ayeuna usaha henteu gawena ngagoreng-goreng kiai nu lain nyorang kadenge ku aing eta aya nu ngomong
lah can sah sia jadi ulama lain kiai anu masih keneh tunjuk acung bari nyekel sapeker dina panggung mah tuh eta mah usaha lain ngamalkeun ilmu lain neangan barokah eta mah neangan duit ai si eta PA mending aing ngalah duitna istimewa betul apa tidak terhormat betul apa tidak ceramah menang ayeuna dibere duit ku panitia dipake jangar siokoan anak jeung pamajikan sesana untuk mesejahterakan santri nyieun kobong nyieun WC jangdaang santri anu teu mampu hebat apa tidak daripada tangkurakna nu ngagoreng-goreng aing ustad laku henteu ceramah ngahikmah henteu ngagoreng-goreng kiai nu lain ngagoreng-goreng ustad anu lain usante aju gawe ngagoreng-goreng kiai anu lain nya giliran anakna ceurik hayang jajan nungguan pamere masyarakat giliran teu dibere ku masyarakat pan ngadapan goblok sia eta sia dah doang aing mah terasap lamun kiai geus ngagoreng-goreng kiai jeung kiai siring dolim siring hasud ustad jeung ustad siring babeskeun santri jeung santri siring gorengkeun pada habitatnya justru kiai jeung kiai siring angkat naon sababna sebab kiai mah enteungna masyarakat dengekeun ulama dengekeun kiai bila mana kala aya ulama aya kiai ngagoreng-goreng kiai anu lain asa aing panghebatna asa aing pangpinterna dengekeun kudaria kabeh ulah kata takbir aing teu ngambek kedeung mencari ulah lamun ilmuna dipake mujadalah dipake dolim jeung hasud tengah hargaan ka kiai anu lain mangka dengekeun jangankan satu makalah jangankan satu kitab jangankan satu lapan jangankan satu ayat sahurup sia eta ilmu Allah anu aya dina diri dia mangka eta sahurup bukan melahirkan barokah tapi mengundang murka Allah sejagat di kiamat takbir karak mulai kasurupan aing ini malahnya aduh punten bak ya bismillahirrahmanirrahim sudah wae lah yang kada luar sah susu wae gede aduh lobatin cahaya yang bentur mudah-mudahan gitulah jadi panitia mah kudu kieu bungakeun senengkeun penceramahna pokok penceramah yang bisa ngangkat ke penghadir ulah kecewa panitia kari-kari ke penceramahna kok ada cing bager kasihan dong kasihan lanjut tah ieu sakalian nasihat ieu teh walimah nanti teh sakalian walimah taparuk mana ieu nu bade kaluar nanti wahai para santriawan santriawati kupingkeun dengekeun wabil khusus ieu anu bade dikaluarkeun umumna lah nasehat pikeun urang sadayana nya sikahade Allah nitipkeun ilmu ka aranjeun kabeh ieu teh padol ti Allah berarti anjeun itu termasuk jalma-jalma anu diistimewakeun ku Allah nurunkeun ilmu ngentepkeun ilmu kana hate maneh lewat nur Kangjeng Nabi Muhammad nempel dina hate maneh digerakkeun ku Gusti Allah dikontakkeun kana 12.000 syarat anu aya dina otak maneh maka anjeun teh diistimewakeun ku Gusti Allah jadi tokoh masyarakat buat nepikeun kadidama-dama ku masyarakat buat nepikeun nyeta cuntangan bulak-balik buat nepikeun kaya istilah moal waka rajit bakakak moal waka ngaguling congcot lamun can datang kesepuhanana lantaran naon eta teh lantaran Allah mere ilmu dina hate anjeun nur Kangjeng Nabi Muhammad anu diberjalankeun kana 12.000 urat salaf anjeun dititipan deui ku Allah ilmu nyaeta ka para kiai para ustad
diingkeun dina hatena diberjalankeun kana 12.000 urat saraf anu aya nyata dina